kukula didongengkeun supaya nyaho bae sing hade ka Habib Lutfi teh sing hade loba jasa anu bendu kajana akhirna teu pararuguh nganyana mah tilek bendu aya kiai ngomongkeun Habib Lutfi ngogorengkeun Habib Lutfi seuri bae cenah mah sababaraha Habib di Pekalongan nu datang ka imah kula ngegoreng-goreng Habib Lutfi bejakeun kukula ka seuri bae seuri eueuh mah biarin aja ngeunaheun jeung nyana tapi nu ngagogorengna terus berbeda ujana tetap didoakeun bae sababaraha kiai anu ngagoreng-gorengnya ngagogoreng akhirnya kujana mah terus didoakeun akhirnya makan jadi mahabbah tah kos kitu kuari di udag-udag jelema bae nyana nembung ngajauhan tapi aya nu saminggu aya gapanggih jeung Habib Lutfi di Pekalongan teu kapanggih-panggih padahal hese-hese amat di Pasir Gadung Lutfi eta ge jelema nu bebeja ka kulodo cenah kieu teu kapanggih saminggu jeung Habib Lutfi bodoh siang ai jeung aing oh ka Pasir Gadung Lutfi aya di Lutfi mana Lutfi eta aya tuh sarua ngaranna lah pokona mah Lutfi bae tuh itu istimewa jasa masyaallah ngaji lantaran Habib Lutfi mah ngaji biasa ngaji amil ngaji jurumiyah sorof alfiyah juar makmun manteknya nama rapi biasa cara urang ya ulah coba-coba kajana mah ngaji biasa cara masyaallah ya lamun aya kiai anu rada pelentang-pelentung macana nyana nyaho ngaji nyana mah biasa kos urang bareng jeung bapak kolot kula waktu di Benda Kerep bahkan satu ketika nu teu dicaritakeun ka batur tapi ka kula mah dicaritakeun satu ketika nyana di kota Cirebon endeu ka Benda Kerep ka beneran poe kaju hujan nyana peureum munajat ka Gusti Allah nganggang kos wae nu mawa nyana sorangan set datang ka Benda padahal tak kosku wae eta wiridan naon coba penta eta apa kos kitu munajat bae emang tileuletik kaistimewaanna tileuletik tuh kos kitu nyanyi jago cenah nyanyi pinter ente batu lah paling ge nyaho nyanyi Oma Irama doang nyanyi baratnya nama bisa nyanyi jagonya main piano bisa main organ bisa main gitar bisa ente mah paling ge aduh kendang bolong paling gitu ya dah Masya Allah eta keur nyumputkeun nu aya di jero hatena jadi kos kitu teu embung ka nyawan nya mampu ya Allah aja nyawan bae mun urang ngobrol ge bangun nyahueun ka hate urang anu mentek ente si hade si deket ke Habib Lutfi nah pengen kawin ya sedikit tukeun doang deres aduh pemuda mah pengen nyandung ya iya Bib cariin enak aja ya Allah ya Rabb loba keistimewaan anu ngan sakadar bebejana ka jelema-jelema tertentu doang teu kula ge dicaritakeun teh maksudna supaya nyaho sing hade doang lain dicaritakeun sing hade nyana bener-bener ahli Allah tahap dunia lain Indonesia deui tahap dunia dikenal di mana-mana